Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Kemudian sini tuh. Tahu ini apa? Pistol. Nah, dengerin ya. Oleh dengkul lu nih. Dengerin. Kuping lu makan gula kedenger dengkul aja dah. Tembakin, ceket. Ayan, buka kuning. Masih komplit. Kunaon itu emang gitu-gitu. Jangan nembak sia. Pan. Inum tamen senta. Inum, senta tembak sia boy. Cina naon inum. Inum. Iya tuh kalau mah inum sia tembak sia boy. Ayo. Inum. Ya, denger ya. Cai. Oh, hampir kena ka dieu. Cai. Aing bener inum sia inum. Cicing bae si Udin. Cekel gelas laku si Jepri. Cekel beheungna. Tanggah sia. Tanggah, calangeup. Bau sakumaha mobil Avanza di bensinan. Ya otomatis dipaksa sih mulai seserian. Aduh sakina dunia ya muter teu naon sia kasep Jepri sakina buku jore lain bae jelema petualang lain bae jelema pedagang lain bae jelema luntang lantung pejabat ge ambalayah nu mararabok PNS ge ambalayah nu marabok sakali deui PNS ge ambalayah nu marabok kadenge ku ceuli sia ye cenah kieu sok sembarangan PNS mah ngatur negara diatur ku nyana acak-acakan negara awas cenah kiai didesek sia ku aing saha jelema ayo datangkeun ku aing izin sia sembarangan sia coba cenah kiai misalnya cek Pak Bupati mana tah nah kebenaran emang aing hayang ditanya kitu ka ku bupati tayangkeun ku aing hiji-hiji emang kiai nyaho barang sana di nelayan teh bareng jeung aing emang aing tilok asup ka nelayan tanyakeun tah ka pelayanan anu bukna sabelah beureum teh ngan aing gadinya mah kelepi coba ge tanyakeun make kaos hejo aing make lepis kacamata hidung tanyakeun ka pelayan gadi emang naon kadeuleu ku aing lurah hiji-hijina PNS izin sambarangan ulah sok kitu cenah ki aing meureun kitu bae ja maksudna yu urang tararobat ulah terlena di nukos kitu urusan negara mah acak-acakan gesake dengan di dunia doa urusan rumah tangga acak-acakan sakedeung di dunia doa urusan usaha sakedeung tapi engke ieu hirup sabada maot mau dipikiran teh lain erek mukakeun aib-aib pedagang aib-aib lurah aib-aib pes lain maksudna yu urang tararobat sadar dunia mah acak-acakan keur usimna ayeuna di Indonesia masih deres ke coba ke Eropa coba ke Amerika coba ke Australia mantap kulaju tuh betah ke di Australia acak-acakan jasa Indonesia bahasa kieu mah tuh masih tentrem ademan meureun lamun kieu bae mau wallahu alam kaharep generasi urang ti SMP kene geus tawuran SMA tuluy kebelah dituna makin acak-acakan eta pan calon-calon bupati gubernur presiden gitulah Yahudi dek ngarusak bangsa jeung negara
Belanda pan terus-terusan ke orang menyusupi tentang ganja, tentang ekstasi, tumoli dan megadon dan lain sebagainya. Kita melalui orang-orang Yahudi terutama Belanda nuka orang sebab Belanda nyeri hati ke Indonesia. Pelebah mana angka deh itu mah bohong. Walau kan dibahas kuan. Kayak teman mencerita Belanda. Nah, iya mah si Jepri jam 2 balik ti nelayan sempoyongan. Pamajikanana ngarep gadinya. Pamajikan mah kurang kumaha lawang dibukakeun aya nginum dibere. Marah, goblok sia. Nanaonan kau, lain nanaonan. Lain gitu lah memarahan tuh gada puyang aing puyang kona anda ayo lo bawang sia pugunya nan lo bawang mabok makos gitu ditembalan salah tadi tembalan salah geus kakak tuh gara-gara sare sia goblok meureunana ditolak sia ku aing ka ulah sok ngomong tolak sia ku aing Masya Allah ya si Jepri padahal mah baheula di marhaba. Di marhaba. Geletik mah diputer-puter di marhabaan segala rupa. Lantaran nu ngamarhabaan anu mimpina Kiai Golkar. Ya kieu, marhaba kabehan. Tak si ade nu mimpin marhabana si ade. Ulah anu puyeng. Eta kababawa eta. Kebalnya nah diuk beri banyak atuh lah geus atuh geura istirahat gas aing mah daekeun ku sia aing mah jadi Kristen Masya Allah kaya ya angin naon lah angin naon tadi aing gitu dansa mantep jatuh jeung si Eni jeung agama Kristen jeung siap jana dikawin ku aing tapi lamun aing asup Kristen geus lah aing bari masuk Kristen jadi berarti nyana ucapanana keluar ti Islam jaban nolak ke pemajikan Allah karim kuatah cek mazhab syiaturidati sakron samurtad Jepri anu ngahaja-haja heureuh nyana mabok bir kurang puas mensen kurang puas ngagele nyana sempoyongan dijroker mabok nyana murtad jadi murtadna sanajan keur mabok na'udzubillah min dzalik wa min dzalik termasuk tolakna jelema keur mabok nalak tapi mabok na ngahaja minum pel gele dan lain sebagainya nya mabok nolak jadi takos kitu tak jadi di negara urang mah kuari lamun keur mabok tadi dijadikeun kajian urusan negara kayak nu tanggung jawabna urang mah keur ngaji bae maelana supaya ngerti makir ngaji beheulanna cak negara cenah eta mah lantaran di luar kesadaran antepkeun kena tanggung jawab ke di akhirat ngerebek kabehan urang mah ulah cek manusia tapi cek nu bogana cek Allah subhanahu wa ta'ala urang nutur-nutur manusia bae mah hese jelema keur teu sadar nalak tilu jadi tapi cak negara mah henteu sebab di luar kesadaran nuturkeun di luar kesadaran bae cak manusia emang hukum usaha lamun hukum dibawa kepada manusia moal beres kajeun kumaha ge lantaran ieu manusia mah aya toleransi karunya amatnya mana boga anakna keleutik keneh bu lamun tilu dijadikeun bana ting nasib anakna je atuh kunaon nutur-nutur ka hayang jelema tuturkeun Gusti tanpa ngarobah karena urusan negara aja aya anu tanggung jawabna RI 1 Jokowi tanggung jawab urusan agama Menteri Agama teu wauh kuari saha
tuh Lukman Hakim beneran tuh Lukman Hakim sok depak misalnya KUA misalnya MUI misalnya ayeuna boga dalil-dalil nama nu jelas terus kan gitunya tapi urang mah ngaji sesuai jeung syariat aya nasna aya kitabna ulah hese Imam Syafi'i nggak ijtihad, Imam Malik nggak ijtihad, Imam Hambali nggak tuturkeun para imam. Jasa najan Muhammadiyah, sanajan Persib deh. Nya na cenah ulah nuturkeun ulama teh podo sero, menang ti mana lain ti ulama. Ja aya kabehan ge catatan kan nama anti ge ka ulama urang. Nya nama make ulama nyana anu anti kana ijma jeung kias atuh ulama-ulama kene atuh berarti. Buang pakai jeng kejem jasa anti ulama dek mana urayana tanpa ulama ya sekali itu urusan nyana mah cerita doang iya urusan orang urusan nyana urusan negara nah iya mah kuari mah urang mah keur ngaji jelema mabuk ngalak jadi jelema mabuk murtad jadi na'udzubillah min loba tanu datang ka imah pula Assalamualaikum awewe wah ceriki masane candeng dia kaja slede ya saya ceriki ayo nun jangan ngomong-ngomong aja nu semperni bae ayo naon neng wah semua hal jauh wah jauh geus kajawan ya pasti bener bae salagi tilok balik cenah kiai sawadak atuh mantak salah kita lok balik wedak kurang kandol coba pun sawadak nu kandol beli pen hiji diporeskeun kabeh nyana ge ujada da karujakeun ka urang dan teu naon disebut majikan ulamun pamajikan servis bagus ka salaki malah nyandung ieu kurang servis ka salaki datang teu nanya salaki datang manyun bae pan salah kita yang dibagjakeun ieu mah ditanya ge boro-boro ku senyum ngajawab ge henteu lalaki mah lain deui kana pendek buuk panjang lengkah lalaki sekali dikitukeun dua kali dikit tilu kali dikitukeun baraka cabang pikiran je emang urang Lampung eta kos kitu kan Jawa yang disentakan ku urang Lampung kuat moal ya ini tah lalaki berbeda kuduna dihormat kadang datang kajenting lo basalah tetap hormat gue bagi Masya Allah ya tas di mana bela tuh biasa bela lagi kacalik lah tuh nges kalau menges ngampur apa kata aing resep kau mengan si aing tiis ya cenah payung tiis pisan ucapan sia aing mangenaheun biasa kakak haus yo pangyakoteun cai aja diuk bari ngabeldeh teh seti kapan geuna di salah kita tiis ya maka mantas di mana bae bol teh inget ka anak pamajikan geus di ditu bae ye aing sakali di ditu bae ke ulah dikitukeun tah lalaki mah ulah geus ka ulah balik-balik geus di ditu bae geus sakalian di ditu ji atuh emang kahayang aing ulah coba-coba lalaki kumaha gitu tapi lamun di bageran diusapan tak eta teh moal daek nyandung ge mikiran deudeuh amatnya amat mun dicandung teh mah karunya amat di dua moal lah cek kana teh tuh datang ka geuring pamajikan geuring beneran ieu mah nyana wasiat ka masana ieu geuring moal cageut sebab geus lain deui rarasan kula mah wasiat ulah waka kawin deui kakak lamun kuburan kula can garing lamun kuburan kula geus garing kakareuteunan geus nu geus bener mah teu poe maot nyana ngajikeun di kuburan jeung sejen santri-santri saminggu santri-santri mah ngajikeun baralik nyana mah di kuburan bae keneu deui ka kuburan cek keluarga jeung cek dulur-dulur na tambah setia jasa meureun salaki teu balik-balik
balik dahar ke gadinya deh, balik dahar kadinya kadang-kadang ngendong kejana kadele kos nu sujud eta kuburan ditiupan bujana dedeun biasa kabehan ge masyarakat ge nyaho mendang 20 poe ditanya ku keluarga sia balik atuh moal balik emang kunaon di kuburan we nungguan garing sia teh Kipu Doli aduh ya Allah barang gajah teh ku keluargana goblok dasar hayang gegeraan kawin burung nungguan garing kuburan padahal eta lalaki belawan atuh garing-garing teuing jelema geus eueuh geus teh kudu nungguan garing ceklak al-mazhab siaturidati sakrani cek mazhab samurtana jelema weureuh jelema mabok nu mabok nang ngahaja urang nyaritakeun nu mabok baheula mangan di Grogol Cililitan baheula mah Bandung di kota-kota besar Yogyakarta Surabaya kuari diketos handapeun tangkal awi mabok jelema. Masya Allah ambalaya fenomena naon beureun kaharep untung masih keneh aya kiai-kiai nu daraek keliling dakwah aya keneh kiai-kiai nu ngajakan bener ka Gusti Allah urusan ikhlas jeung teu ikhlas teman-teman urusan nyana tapi nyana terus bebakan pemerintah geus alhamdulillahirabbil alamin terus ngajakan bener bahkan polisi mah polisi aya undang-undang narkoba tewak ini kena undang-undang nomor oan taing dah tahan yes dan di polsek datang ke dinya babaturan tahan ini akan lanjut ke Polres keluarga datang jangan sampai Polres kena undang-undang Kapolsek no buah gajah tidak bisa tidak ini mah harus lanjut Polres Pak kenapa keluar dulu sebentar ada apa keluar jalan sini sebentar nih ngapain ya tunggu sono keluar itu apa itu ini ada berapa ada 10 belum bisa 10 mah berapa tuh 20 dah 15 dah Pak 17 dah 17 sial jasa aduh Polsek blon undang-undang bisa dibeli ya udah dah gak apa-apa ya demi kemasyarakatan aja dah iya beres tak eta undang-undang diurang Masya Allah karim narkoba termasuk maling korupsi ente sesuai jeung undang-undang mantak urang menyaritakeun tentang undang-undang di Indonesia jatuh buatan manusia ieu digulak-gilak lagi ku manusia deui atuh kitulah kaayaan selama undang-undangna lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim ya kieu bae ulah di Indonesia di Amerika lah sorangan atuh kieu leuwih dahsyat malah mah atuh kieu mah urang ngamakmumkan ke Amerika atuh kieu sarua kitulah negara ketika teu make undang-undang Al-Qur'anul kunaon teh cenah di urang teu make undang-undang Al-Qur'an tanyakeun ka ditu sia urang mah rakyat pugu cenah ieu urang lamun babarengan kabeh teh siap bae ngan perang tah aing mah cenah embung ngadenge perangna doang embung terus dia mah embung ka sorga sih hayang ka neraka anu siap ka sorga mah tuh ngan aya perang ya perang mah diembung-embung wae perang mah perang bae boro-boro perang keren ngaguling bae keren ngaguling diembung-embung atuh kena bae tapi berbarengan jeung nu katinggang keren di Mekah aya di Tangerang nu sehat bae deh teu kena keren teu geuring bae deh bae geuring teu geuring teu daon teu kena keren teu daon teu naik mobil teu tabrakan teu ditajong geuring teu ditajong teu bae anu kena keren mah di ditu bae wajar kadang ieu mah sehat duit loba dahar subuh modal
Atuh tambah lain urusan gering jeung urusan kalapahan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ieu perlu dicatat. Jelema mabok murtad nasah, jelema mabok nalak nasah, termasuk jelema mabok Islam nasah di sarua. Masya Allah. Jelema mabok kemudian asup Islam di jero mabok sah. Atawanya murtad meme mabok marang mabok baca 2 kalimat syahadat asup Islam deh sah. Mabok ngahaja murtad sah sabalikna asup Islam sah nolak sah. Masya Allah wantak sing hade kecuali mabok nan tengah aja aya jelema teu nya wae sugan teh mah eta teh lain mensen. Aya botol aqua dieusian ku cai mensen ditenden di meja si Udin diuk dirinya. Cek si Udin ieu botol aqua bagus amat caina herang amat dileut ku anjeunna indah jasa. Gelekek ku si Udin eta kebal wah naik kapal mantap. Aduh aing keur di awang-awang cek nya hiber. Babarengan jeung manuk gagak. Gahaya teh jelema mabok makan kos gitu. Tengah aja junyana seri-seri cek pemajikanna ka Udin. Ieu kunaon seserian sareng bawang sia ku aing getolak 3 sia ku aing. Je pan ka Udin jadi kos kieu yeuh. Begitu selidik punya selidik. Cak si Jepri teh meureun teh cai aing diinum kunyana. Bareng di deuleu bener beak atuh setengah aqua gede. Untung teu overdosis ge si Udin teh. Masya Allah hampuran neng lilis emang kunaon eta mah ka Udin mah nginum cai ka cai aing emang itu cai naon cai mensen da tengah aja tah mabokna aju nolaknya na teu jadi eta wa di jero mabok nu tengah aja nyana murtad teu jadi sebab tengah aja atau dipaksa. Udin sini tuh tahu ini apa? Pistol. Nah, dengerin ya, oleh dengkul lu. Dengerin, kuping lu makan gula ngedenger dengkul aja dah. Tembakin, ceket. Ayan, buka kunya, masih komplit. Kunaon itu emang gitu-gitu, jangan nembak sia. Pan, inum tamen sentan. Inum, sentan tembak sia boy. Cina naon inum. Inum. Iya tuh kurang nah inum sih tembak siapa ini? Ayo. Inum. Ya, dengar dia. Cai. Oh, hampir kena ka dieu. Cai. Aing bener inum sih inum. Cicing bae si Udin. Cekel gelas ku si Jepri. Cekel beheungna. Tanggah sia. Tanggah, calangeup. Bau sakumaha mobil Avanza di bensinan. Ya otomatis dipaksa sih mulai seserian kan. Aduh sakjana dunia ya muter teu muter teh naon sia kasep Jepri cek buku jore suka mabok makos geus terus gaya mabok murtad jana terjadi sebab dipaksa. Nolak jana terjadi sebab dipaksa. Masya Allah beda mabok ngahaja jeung mabok dipaksa urusan hukum berbeda. Dipaksa mah lain kahayang sorangan murtad terjadi. Mabok dipaksa
nolaknya di jero mabok anu dipaksa terjadi termasuk Islam nak terjadi lamun dipaksa mabok tuqbalu syahadatu biridati mutlaqan bisa diterima syahadah panyaksianana biridati nyaksian kalawan dida secara mutlak Zaid lapor kanu berwajib ngalaporkeun tentang si Jepri dalam laporanana bahwa Jepri teh mabok di urang mah aneh kok lapor ikan nyarita tentang negara Islam ketika aya jelema mabok laporkeun kan dihad ketika aya jelema zina laporkeun kan bakal diranjam lamun muson guer muson kan dijil itu kayaknya maling laporkeun wah lamun maling kuari KPK bener-bener terus nangkepan nu maling leuwih ti setengah PNS katangkep kabeh penjara kudu nyieun deui moal mahi penjara sebab hampir kabeh marali komo DPR mah eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling eueuh sakali deui eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling kadangnya ku tulis ya cek DPR sok sama Ki Uci aing mah keur sok mah kitu ye sok begitu ulah ngebersihkeun diri coba tanya sabaraha sih gaji DPR 7 juta 8 juta tapi kok kebeli mobil mewah mun lain maling naon perang sana aing teh nyaho meureun sabaraha gaji DPR tapi mobil lemong kilap komo lamun geus kunjungan sese nyaritakeunana lamun aya studi banding emang eta studi banding gitu urang lamun nyaritakeun kos gitu keheul ka DPR mentak kiai nu baheula hidup lagon ya hidup kanyahokeun heula ku kiai anu memperjuangkeun dewan di Golkar di P3 di PDI PKS ulah kadeuleu ulah neuleuh memperjuangkeun jeung bageuna deuleuh gawena kabeleteran sia di akhirat cenah kiai geus aing ngaji we ulah sok nyaritakeun ka dinya puyeng cenah aing ngadegena sia anu salah puyeng aing mah henteu entek DPR aya nu ngaji sakali 2 kali juntek kuari bebejanya ka babaturana cek babaturana urang teu ngaji dah ya kanan aing bae aya pengusaha numbung ngaji ka dieu deukeut nyana resepeun teu pernah ngaji diajakan ku babaturana moal waka ngaji aing mah caknya satungtung aing ieu masih kene dagang emang urang aing make duit bank Ki Uci tersepeun cakna geus aing mah neangan kiaina nu akur jeung aing cakna teh sadar nyana ge bahwa aing teh sabarana mah ieu teh make duit bank mantak aing jang naon ngaji ka Ki Uci cakna ja aing terus bae usaha di bank terus bae geus aing mah moal waka wau jeung Ki Uci kajieun ke cenah aing mah wauna di akhirat bae bau parang sana babari meureun di akhirat tuh jeung aing ayo Masya Allah ayat DPR itu kene anu sekali doang aya nu kuat lah guys aing ngajak nyari carekan tanah terus bae ngaji ngan aing mah ngaji nah handapun tak kalambon bae moal ka majelis moal redang cuaca redang ceuli cek ya anu kitu bae sabodo sia yang wanita henteu ngaji ka dieu
sia yang benar ngaji atuh embung benar los ka ditu Zaid lapor kanu berwajib ngalaporkeun tentang mabokna Jepri ngalaporkeun tentang murtadna Jepri si Jepri teh murtad dilaporkeunlah ku Ki Zaid maka dipanggil Ki Zaid setelah dipanggil diintegrasi hasil integrasina bahwa pernyataan Zaid menyatakan Jepri murtad dengan mengatakan saya masuk Kristen nyana siap nyaksian untuk kemurtadan Jepri. Saya menyaksikan terhadap Bapak Hakim bahwa Jepri adalah seorang teman saya yang keluar dari agama Islam dan saya siap untuk menyaksikan dibawa kemana saja. Iya pernyataan saksi Jepri, pernyataan Zaid menyatakan bahwa Jepri murtad siap jadi saksi. Waktu qabalus syahadat, terima syahadah, bisa diterima syahadah Zaid anu nyaksian biriddati kalawan murtad secara mutlak. Artinya mutlak kumaha? Artinya mutlak tanpa dipenta rincian-rincian tentang murtadna. Cukup pernyataan Zaid menjadi siap saksi tanpa dipenta rincian-rincian sababna murtad kunaon di mana kumaha eta teh nurutkeun cek di dieu secara mutlak teu kudu dipenta rincian-rincianana langsung syahadahna diterima. Wakila cek sakaol yajib tafsir wajib kudu dirinci. Jadi aya dua kaul, cek kaul pertama mah geus teu kudu dirinci-rinci deui. Cek kaul kadua mah nyana bisa diterima panyaksianana. Ieu adalah kudu ngajelaskeun rincian-rincian tentang kemurtadanana. Yang dipen tadi ku hakim tentang rincian-rincian kemurtadanan rapi lamun negara Islam negara bersyariat ulantaran di urang nagarana lain negara Islam lain negara syariat negara demokrasi atau aturan HAM hak asasi manusia. Das kitu bae teh mah urusan manusia, kemanusiaan beda jeung negara Islam. Geus palal awal wallahu a'lam bishawab. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngarana tah ieu memeh Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran tiap gereja tiap negara Yerusalem jeung Roma Itali cekcok jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol Eropa cekcok deui jeung Amerika cekcok besar-besaran cekcok lain letik-letik cekcok di zaman Kangjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kangjeng Nabi
325 Masehi. Nah ieu diayakeun sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen diayakeun. Di mana eta teh diayakeunana? Diayakeunana adalah di Itali. Pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander Mesir, tapi nya jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskeun kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Caknya teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia manehanana memimpin membenarkan tentang Tuhan satu, Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan. Itu nang gitu ngaranna Jibril, Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Eta teh bubar ribut deui. Wah, unggal negara. Luar biasa lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi. Didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui, ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia, Raja Konstantin. Nah, tidinya lah badehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Mata terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu, satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari. Dewan-dewan teh disogok kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh, diajul. Ayo disogok olam, kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul mapan anggeus kabeh. Sial, cek dewan nu milu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legleg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya etik-etik acan ka aing kecuali gede. Teu hayang aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nanti di jero ieu di handap Tanggal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna. Pamitnya na, guys minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu teh hayang cenah aing greget ka kiai, aing digergetan ku sia ngeunaheun di akhirat teu berat aing mah moal sia. Sakitu bae daripada ke di akhirat ngenta turung aing pan beuri weuh teh kudu. Boso amat cenah kiai ogosna bakal bener bae. Boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah. Sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teh ge. Anggeus geus beres geus pokona. Sabodo dek ngaji henteu pokoknya sia aing mah teu hayang aing mah ngan kajian kuku mah datang ka imana moal bisa es ngan bisa bebeja ka pamajikanna mah kunaon eureun bae baru segitu aja udah berhenti
Cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus ya teangan kiaina bangsana deui bangsa Kiai Golkar kabeh. Ayo geus ngaji sia datang ka kolab mal bener sia ngaji geus gitu mah. Yes. Nah, konsili kedua pada Juli tahun 381. Lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah, inilah anu nganyatakeun bahwa cekna Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak. Eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur. Lantaran urang Cikupa mah teh nyaho kaitut bau. Teu nyahoan isi patung naon cenah di ka luhurkeun. Nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ia Kristen naik kembali. Di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu tiga, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeus teh ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggeus geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu, sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha, sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuma satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden, tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya, turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Anu nyaho kan? Cak aing nonton TV sia neuleuh dari mana tuh? Anu nya gara-gara TV biasa gegede HP bae diceuli dua. Tapi bantu nyaho sia tuh. Sieun Amerika Osama nang tangan kositik turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Teu nyahoan di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang teu nyahoan naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap, turunkan, terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa. Sampai detik ini, wallahu a'lam Osama apa dibunuh, apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deh. Wallahu a'lam geus teu kaharti nu mantak cek Gus Dur teh bodah. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran, dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan orang cek Gus Dur tamah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381 di ngaranan konsili Konstantin. Tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang Isa Al-Masih
Nah kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari ku urang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah lamun nyaho sejarah nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi can lahir. Ribut keneh bae unggal negara terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek orang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh Itali, Roma, Amerika, Australia termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih keneh cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Can karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laletik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mah can kukumaha. Encan kacarita. Nah, mengadakan deui konsili dewan gereja anu katilu ngayalah konsili Itzulia di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cek para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana awas hati-hati tetap satu suara Trinitas Tuhan 3 Tuhan Bapa Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nyata Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam 3 oknum, ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi bak kuari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa, tolong aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti kurang sasar mas sasar, teu kaharti.
ku urang nu dibere hidayah teu kaharti aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae naudzubillah min zalik. Nah maka Al-Quds Yerusalem tahun 807 Masehi ngailah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Quds ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah 3 Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia dipimpin oleh Paus terus Paus 1 Paus 2. Nah tahun gitu sebaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099 kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohar rajasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana di ditu gayakeun konsili dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus bae militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah seni hidup kami. Irak Iran kabelah dituna Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka incuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka Sundang Cikupa bae asal neuleu pirang ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos kitu tah luar biasa istimewana ye boga ieu na ieu naon garang-garang gitu keyakinanana madak teureun-eureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kembang kumbas maka diteroriskan. Dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara aiprak pasantren diteroriskeun coba ndeu kumaha ieu entar ketika isu teroris datang ke Indonesia kasieunan Indonesia dialog dengan Menteri Agama bagaimana di Indonesia tentang teroris tidak ada di Indonesia tidak ada isuk-isuk muncul Gus Dur siapa bilang siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris terbanyak di Indonesia tidak ada Gus Dur kurang kersieun nggak Amerika besi dibom nyebutkan banyak pandit apa di darah tangan ku wartawan Gus bagaimana itu jawaban nggak salah ya tuh nggak salah
Kenapa emang? Siapa salah? Kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani, kalau banyak nggak berani dia. Gus Dur iya tuh kos gitu kan aja. Bila perlu udah jadi teroris semua dah. Lalagaan ke ternyata sieun Amerika. Nu ngomongna Gus Dur. Coba nu ngomongna urang Cikupa. Moal percaya. Panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu. Keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua, teroris dan bukan teroris. Berat sekali cenah Indonesia. Tadi Gus Dur kos kitu jasa. Atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika. Harus diperhitungkan untuk membom Indonesia, harus diperhitungkan. Terorisnya udah luar biasa. Satu rumah kadang-kadang teroris semua. Bodolah ibarat urusan Gus Dur sama kayak itu. Jana kuring ngadenge ge seuri we meureun jana. Ya Karim, nah iyalah dina Al-Qur'an ieu neuk ngabongkar ieu ta urang kudu nyawa sejarah heula. Tidinya teu eureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu. Nah, di samping geus pas trinitas, tilukan permasalahan. Satu tentang ketuhanan, trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen, baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan. Eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan-perpecahan, ribut besar-besaran. Mantap, jadi bae tilu. Nah, geus kos kitu, nah iyalah tentang dakwah-dakwahna. Pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae Yerusalem, Roma. Mantap Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantap lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana, perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan, anak ngebunuh bapak ngebunuh anak, pamajikan ngebunuh salaki ngebunuh pamajikan. Itu teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih lantaran motifna kurang can kapanggih. Kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut, heran teu kudu heran lamun geus paham mah. Naon sababna nu mantak teu kudu heran? Lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika, sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi. Rakyat dibagi dua, dibeli ku Amerika, pro Amerika dan pro Gaddafi. Dimodalan tak nyieunlah kekuatan, peranglah rakyat jeung rakyat, antara pemerintah kadengena jeung rakyat, padahal bagi dua. Kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahanana geus pemerintahan Amerika sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal teu diganyang lurah moal teu diganyang camat moal teu diganyang bupati kajen kumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang ka pemerintah. Polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibredel, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kabrih anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat. Bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, ayo mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Mual teh kitu kajen kumaha ge. Diimba tembak. Perang ieu teh, perang saudara tah kos kitu kajen kumaha ge. Ieu teh uratna dina geus seperti eta. Lantaran rakyat berbicara Al-Quran, rakyat berbicara adil, rakyat berbicara jujur. Sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran. Ketika membahas Al-Quran hanya di musola, di majelis salim, dan di masjid. Muludan rajabat. Ketika kembali dari ke MPR, ketika kembali ke RI 1, ke DPR, nanaonan Al-Quran, teu ngadu kumaha. Kiai tinggal kiai lu aya di DPR. Jatah mah kiai rongkong tama kos kitu mah. Rongkong. Mana hasil anu jadi DPR? Mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani? Mana anu Al-Qur'ani, anu hadis? Nah ieu boro-boro eta, ieu mah demokrasi. Coba jalankeun nu sabener-benerna. HAM anu bener-bener menghargai harga manusia. Tapi ternyata henteu kan.
budak letik tembak-tembak baik ini tembak-tembak baik rakyat temenang menyat usaha teh waktu dikeluarkan di pabrik dikeluarkan baik kemana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo dia kemana yen kumpulan ku hari kaum buruh belum DPR belum ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah naik deh setik awas ya perhatikan naik deh setik tak Amerika balik terus kan baik iya mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi Al-Qur'an ngajelaskeun anak kumaha laqad kafara alladziina qalu yakin kalufur jelema nu ngomong teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tak jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang ku ari ku urang kadenge teh dijelaskeun saha eta nu ka situ ternyata diselidik Kristen tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu laqad kafara alladziina nasara atawa laqad kafara nasara teu dijelaskeun kitu teu dijelaskeun teh supaya ulah ketersinggungan sebab nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelemana teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Musturiyah Ya'qubiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili-konsili dewan-dewan gereja baik Roma, Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran mayakne nu nyieun langit bumi katut eusina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ke surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu insek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu sah nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya dah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah sebab otomatis orang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditan anu maling deui riweuh jasa Masya Allah ku riweuh teh tapi orang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ku urang apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wah sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana surga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka.
engke mah orang bisa gitu tah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo geus sudah naonan ge mah. Wow, tinggal bos, engke mah ngerebek bae di neraka lantaran pangeranna nyana salah trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama ilayya massanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimaradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana henteu eureun henteu kacegah teu nyetop ama yaquluna tina akidah nu kumanehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya teh Allah teh salisu salasah kahiji tilu katilu tilu hiji na adalah Gusti Allah nyana teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelasna di akhirat tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean teh tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kekuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mah naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah naragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basicna ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paesuk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah ada dia isuk pagi kita ditinggalkeun eueuh nanaonna begitu datang malakal maut naon malakal maut nyabut nyawa gegeran pan aya gegeran nu dipake kamelang jauhna naon melang sugan atuh naon teh teu boga naon pamajikan belang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah ketenang kanineng cekeun geus gegeran kula mah atuh kabajikan ngenten teh tapi orang berebas sekian lah tenang masyaallah kalem tah eta tapaeh nu ngeunaheun kos kitu nikmatnya seueuh kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gablek mobil teu gablek da atuh geus kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu sa malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malakat emi teh lah atuh mit emang naon pakai kamelang canang geus ruko nu di Belaraja deket flyover didinya tah canang sekolah ke tahun deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bel eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah lo bakal melang cek malakal maut lo bakal melang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah
hese sakaratna geset cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui cabut asupkeun deui loba kamelang Masya Allah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot mah nah geus ulah riweuh ku dunya geus bikanan ka anak kabeh tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu kolot nu kahiji nu kadua kadeu aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini-nini geus ulah riweuh abah mah geus ulah urusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ih ja bener jasa abah mah penting mah abah mah pamulikeun Avanza bae heula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tah tenangkeun diri urang Masya Allah awas cek Gusti Allah mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang ditetepkeun iman Islam anak urang ditetepkeun iman Islam incu urang sabeneraya turunan usang urang mudah-mudahan ditetepkeun iman Islamna amin ya rabbal afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim wallahu alamu bimaradi afala yatubuna anatamaka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfirunahu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tararobat padahal mah dibere kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah dibere kekuatan jang berpikir padahal mah nyana nyarahun dina Bibel nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas teh eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan-dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasup Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasup Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan-dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah mantap ke make jeung pertanyaan eta teh taobat ya make jeung tatarobat henteu minta pangampura tina omongan anak nyabut iman takunaon mun tobat ka Gusti Allah banyak nya nama diberi kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat mentak aya bae hiji-hijieun teh aya bae hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh teu alih hidayah nempel di mana bae iraha bae kumaha bae di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tata dina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya nah nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab aya kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jaga 3 abad di urang tah mantap ketika aya urang Indonesia ke Belanda dihormat ku urang Belanda ditanya ku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa oh Cikupa iya hanya mah tuh incek tama aduh kesalahan Belanda tah
soal nyahuannya namun ngobrol aja orang Belanda mah nyahuan jasa. Oh Cikupa, iya deket Pasir Gadung ya. Ya kok tahu? Saya kan dulu di situ diem telaga di situ. Iya ke sono ke Pasar Kemis. Oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis. Nyahuan lah orang Belanda mah kos gitu teta. 300 tahun zaman Wilhelmina, masya Allah. Terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda. Eta ngebentang rel kereta api rangkas Belanda. Ieu jalan teh ka ditu tuh, jalan provinsi nang Belanda. Kuari orang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda. Garut tuh sakitu tebing nang Belanda. Masya Allah, di dieu teh lain ngalagan maju. Negara di mana dijajah maju. Begitu baralik Belanda ka itu dia si kurang Indonesia. Urang Belanda mah di dia nyeunan jalan, urang Indonesia mah ngajualan jalan. Pikir kotak sia. Ayo bupati tinggal bupati, gubernur tinggal gubernur, buktina kos gitu. Membentang jalan provinsi dari kitu naon anyar penarukan Belanda teh. Tol rel kereta api Surabaya, Yogyakarta, Rangkas Bitung Belanda teh. Jalan cacing ka handap ka dieu Belanda. Balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan. Nu gede 5 meter leutikeun 4 meter. Nu 4 meter leutikeun deh 3 meter. 3 meter kabur geus kabeh pemborongan. Ieu kumaha ieu rakyat ting riweuh ribut eueuh bertanggung jawab. Di parem-pareman peta desa teh. Oh ulah aya jalan ka dieu mah jual. Ulah aya jalan cai ka dieu mah jual. Ulah aya naon-naon jual. Baheula Belanda nyeunan jalan kuari urang. Sia anu ngomong awas dah. Masya Allah. Geus hese luar biasa. Tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah. Hebat. Aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriangkan ker kawin di dieu di Tangerang ieu urang Belanda baheula kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka balik nya ka ditu anakan ditang ka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia. Kitu bae impianana dibawa ke Indonesia, dibawa ka dieu ke zaman almarhum. Aju kula dititah bawa coba ka ditu ja mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka mana bawa. Nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam. Atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu. Beres asup Islam balik ka Belanda. Maot di Belanda hidayah. Masya Allah. Naon tata dina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad. Zaman baheula keur naon kitu ngaranna zaman revolusi, zaman ngajajah nyana mah bager di dieu ngobrol jeung ustad, ngobrol jeung santri, ngobrol jeung pedagang. Nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta. Mantak nyana bisa kawin di dieu, sageus kawin anakan injuan asup di Islam. Masya Allah. Eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah. Asal kiyaina nu bener. Ulah kiai proposal. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul wallahu alam bimuraid ayat Al-Masih Kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh Kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul. Tiba heula teh geus loba rasul ti zaman Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Sulaiman, terus Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Harun, memeh Kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah. Ya teu beda Kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya Rasul Allah. Lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa Kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun, Kanjeng Nabi Isa mah rasul. Nu mantak Kanjeng Nabi Isa bakal maot. Persis bahwa yamdi mislahum Al-Masih bakal berangkat maot maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran. Bahkan Kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat
ka umatna baheula, wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, wahai umat kaula. Beda kula jeung pangeran. Selalu wasiat kos kitu. Kula lain pangeran, hamba Allah ngan dibere kaistimewaan mujizat ku Gusti Allah. Abroso bisa cager, akmaha bisa cager, bisa yuhi, bisa ngahirupkeun nu maot, bisa anu corob-corob diusap cager, nu lampang-lampang diusap cager, berbagai penyakit ku Kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager. Ieu mah mukjizat cek Kanjeng Nabi Isa, sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun Kanjeng Nabi Isa ge. Lain kula bae nu bisa ngahirupan teh. Kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom. Kanjeng Nabi Musa mah eta tungked bisa jadi orai, pantungked mah eueuh nyawaan cek Kanjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungked mah sapira tungked kayu eueuh nyawaan. Kemudian ku Kanjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu. Kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil nu asli jada dakwahna Kanjeng Nabi Isa. Ulah mangeranan ka kula hiji pangeranna nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala. Malah dek dibunuh kapan? Kanjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh. Ya Allah ya Rabbi. Mantak disalamatkan ku Gusti Allah. Tah kalah kaluhur langit kaopat. Tamat. Kok bisa kos kitu? Jang neruskeun lalakon lantaran Kanjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kanjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah ieu Kanjeng Nabi Isa teh bakal turun. Nyana bakal dakwah deh, wahai umat Kristen, saya adalah Isa, saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kanjeng Nabi Isa, sanggeus turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kanjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji Allah, Tuhan mah hiji Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh ya, teu kawin kan, encan kawin Kanjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun nu teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, kok nu opat mah. Waduh luhur biasa tuh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu adil lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Na yamal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah. Biangna makna Kanjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu sangat bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun, fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun. Kadita aya wajan fi'ilun. Nah, ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah. Siddiqun segat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah, lain nabi eueuh. Awewe diangkat jadi nabi eueuh, aya ge jadi waliyatullah. Nantak di dieu teh kieu wa ummuhu waliyatullah teh kitu, wa ummuhu siddiqah. Biangna Kanjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah. Tak iya maka Kanjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam, lain nabi, hanya waliyatullah siddiqah gitu mana. Nah ini nyatakan kak emak-emak berarti lain pangeran, nanya pangeran boga emak. Urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kanjeng Nabi Isa atau mebe Kanjeng Nabi Isa pangeran saha? Atuh anu ngatur-ngatur mebe Kanjeng Nabi Isa teh saha? Aju pangeran, manya pangeran maot.
eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak ngaranna Siti Maryam ujung deui kana yakulani ta'am sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa sahebat-hebatna emakna Siti Maryam tetep bae nya teh ngabogaan kebutuhan jang awak jang jasad yakni dahar kana yakulani ta'am berarti dahar anak dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginumna urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun ieu kinayah ye lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah teh kieu kinayah mah ye kinayah mah labdun utliqa wa urida lazimum ana ngaranna kinayah eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah nah kinayah mah kos kieu Zaidun kasirur rimat ki Zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu maksudna kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan matak lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijad ki Zaid panjang sarangka bedogna eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah matak lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah oh kos dina pikih mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditinggalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah nu mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun saha sih nu hayangeun engke bae lah ku geus idah bae saha sih sebenarnya engke bae ku geus idah bae ta eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta bae tanyana tah eta karena kinayah kos kitu teh eta masyaallah osok orang ya osok ngomong eta mah deuk kemana geus baju deuk dipinjem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan boleh dipinjem mun deuk dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus bae kanyana bae pinjeunna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya Kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah tah mah masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka Kangjeng Nabi Isa nya sok ngising banyak pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun duh Pak assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak gitu di mana Kristen banyakeun Kangjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising kiih menyaya pangeran ngising kiih panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen Kangjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebab nya mah sok ngising sok kiih lamun ngising kieu atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeukeutan urang bogoh jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imana waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embuh urang ngadeuk teruskeun heula teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh embuh urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran ieu mah ngising waduh atuh jore jasa Demendak aya di zaman di zaman Kangjeng Nabi Musa eta teh pendatang iblis datang ka kiai Assalamualaikum salam saya waun teu ka kula wow iblis kan heuh bener kiai ka iblis jauh apal ka iblis teh apal kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran heueuh eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwanya ada kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mangkos kitu cek jangan teh
cak iblis teh cak iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk ka ditu datang nyaho oplo aja sih nya oplo datang ka ditu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah keur di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis jeung kiai teh trok pangeran saya tak cak iblis teh banyak pangeran nanyakeun saya eta oplokan atuh mun pangeran ieu ya cek kitu teh heuh bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya trek asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok ka iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama masalah iblisnya kos gitu tadi mata ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makana da ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan mun tas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya nang ngising nya pangeran ngising nah mata lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pan pangeran mah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusafu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya nah eta pangeran awalun bilabtida wa akhirun bilantiha mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran ai Kangjeng Nabi Isa apa dilahirkeun ku mana banyak pangeran kakarak lahir da eta teh bagus bejakeun ke Kristen jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat unzur tingali ku ayeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkol kenana eta para Kristen anil haqi tina hak makiamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung henteu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek baik ada yang kenang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek baik ku Allah didaekeun teu daek baik ku Allah diterima daek baik berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulane toam eta kurang kumaha dalil manya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak taajub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah
karena kesalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari. Heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika diberi aturan-aturan nu bener teh daek balalener. Heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikat nama menang Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal urang mah bersyukur, urang mah alhamdulillahirabbil alamin, tinggal urang terus bersyukur. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dinil islam min dari dunya ila daril akhirah. Wallahu a'lam.